Sesi. Zaman baheula kacaritakeun aya hiji jelema nu sakti tur jago gelut. Katelahna Mama Sesi. Ngaran pituin Mama Sesi taya lian ti Raden Jayadin Sakaruhun jeung Mama Nurah Sakti. Hiji mangsa basa anjeunna keur mapai leuweung, anjeunna dipegat ku maung lodaya. Eta maung bet semu nu nangtang. Pedah di leuweung jajahana aya jelema ngulamprang. Ngadangung bae bari ngaharengan ku Mama Sesi, geuwat diajak nyarita dileuleyan, tapi kalah ngagawer matak soak. Maung lodaya teh geus sayaga rek luncat ngadodoho Mama Sesi. Tapi lain Mama Sesi nu kasohor upama eleh ku maung atah-atah mah. Anjeunna taki-taki pasang kuda-kuda, barang gabruk maung ka anjeunna, Mama Sesi ngalawan bari mapatkeun jampe pamake. Beuki dilawan, beuki gangas eta maung teh. Gelutna maung jeung Mama Sesi teh ti mimiti jambatan Ciheulang terus tepi ka jambatan Surya Kancana. Gelutna ge 7 poe 7 peuting taya nu eleh taya nu keok. Nu gelut tuluy teu beunang dipisah. Gerentel ka ditu, gerentel ka dieu. Mama Sesi jeung maung gelutna ngalidek wewengkon ka ditu ka dieu nepi ka nagrag. Sanggeus gelut sakitu lilana, tungtungna eleh oge maung teh. Ngajoprak teu walakaya, sumutna calawak dibebekeun ku Mama Sesi. Hanjakalna Mama Sesi oge kabeunangan sakujur awakna. Tidinya Mama Sesi teh tuluy gering nepi ka hanjeunna.